Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui dina pidangan dongeng Sunda kalayan judul Mojang Desa. Naskah karya Lili Guntur, garapan dongeng ku Mang Lili Guntur. Salam baktos kanggo sadaya mitra dangu anu satia. Hatur nuhun kanu parantos like, komen, sareng subscribe. Mudah-mudahan sadayana tetap sehat walafiat. Para mitra, hanca garapan anu katunda dina episode ke-12 teh nalika dugi ka si Abah nerangkeun ka Anwar ngeunaan asa usul ngaran Manonjaya. Manonjaya ceuk si Abah tina kecap Cipanon. Jaya tina kecap kajayaan. Manonjaya ngandung filosofi Cipanon kajayaan. Nah itu sudang asal usul ngaran Manonjaya teh. Ceuk si Abah mungkas obrolan. Tah mitra nembe dugi kadinya hanca garapan teh urang lajengkeun. Peuting beuki simpe. Si Abah ti tadi geus asup ka enggon. Pon kitu keneh Lilis. Ti wanci Isa oge geus numpi di kamarna. Sedengkeun Anwar masih cungelik. Diuk di tepas hareup. Sabada tadi ngobrol jeung si Abah can ingkah tina tempat tiukna. Manehna jadi ras inget ka Imas. Tadi beurang duaan memotoran. Ku Imas teh Anwar mah dedengeun ku eta we ku sorana. Tenge mun nyarita sok bari gubagebig awakna teu daek cicing, kadang sok bari juta jete bari tepak toel. Imas teh cumentil tapi kayungyun. Peuting beuki jempring nu kadenge ukur sora jangkrik di luareun imah. Sakapeung kadenge sora buuk luhureun tangka dukuh. Atuh ti kajauhan hawar-hawar sora koreak. Krak-krak mata keueung nu borangan. Anwar cengkat ngojengkang reka dapur sakalian ka cai. Tapi basa ngaliwat ka kamar Lilis bet pirajeunan hayang noong heula anu keur sare. Kabeneran panto kamar teh melenge. Kabiasaan Lilis mun sare tara ngonci panto. Kabireungeuh ku Anwar harita Lilis sare tibra nakeran. Posisina nangkarak bengkang. Awakna buni katutupan ku simbut. Sajongjongan Anwar ngajanteng dina bibir panto kamar. Panonna teu ngicep merhatikeun anu keur sare tibra. Geus kitu kadenge manehna narik napas. Leos ka tukang rek nuluykeun pamaksudanana ka cai. Balik ti cai leos deui ka hareup. Ingetan meme sare rek ngonci heula panto tepas. Pirajeunan Anwar teh mukakeun hordeng. Noong kaluar hayang apa kumaha kayaan peuting. Harita cahaya bulan reyem-reyem kahalangan ku hieumna tatangkalan. Panon Anwar mencrong ningali kasalebah kebon sampeu beulah kaler. Hatena reuwas basa mireungeuh aya jirim hideung ngacorelat. Anwar ngecewis jero hate. Bulu punukna ngadadak carengkat. Naonnya? Jelema kitu? Mun eta jelema rek naon ku melendang waya kieu dinu poek. Geurentes sate Anwar. Anwar ngahuleng manehna inget tonggoheun kebon sampeu teh aya pakuburan umum. Can kungsi lila ngadenge beja. Aya nu maot ngagantung maneh dikuburna di dinya. Kajurung kurasa penasaran
Antukna Anwar keluar lengkahna ka ketejepan. Panona terus ngawaskeun jirim hideung anu keur ngabedega di jero kebon. Pikiran Anwar inggis bisi jelema anu rek boga niat maksud jahat. Anwar nyalingker lebah tangkal mahoni. Awakna sinar rapet jeung tangkal ameh teu katangen kunu keur diintei. Ayeuna mah tetela. Anu ti tadi jujuringkangan di kebon sampeu teh sidik jelema. Dedeganana jangkung begang buukna rada jabrig awut-awutan teu kaurus. Ku Anwar tuluy disidikeun eta jelema teh tuluy dongko. Sing horeng keur ukei-ukeian bari adu regeng. Ngarabut tangkal sampeu bolonyon. Buraho beutina ngagorehe. Sanggeus karabut beuti sampeu teh kumanehna dipotong-potong tina dahana. Bus kana karung butut bawana ti imah. Geus kitu mah eta lalaki begang teh indit bari ngulawitkeun karung ka tukang ngentonggongna. Ngingkig ngidul teu luak liuk. Ku Anwar dituturkeun ti kaanggangan ka mana balikna eta jelema teh. Kitu pikir Anwar. Eta lalaki bener-bener geus teu mikiran kasieun jeung kahariwang. Inggis aya sato galak leumpang gogorobasan dinu bala. Teu kungsi lila anjog ka jalan satapak. Di luhur langit bulan ngagantung cahayana rumek katutupan ku mega hideung. Anwar tuluy nuturkeun eta jelema ti kajauhan. Lebah tungtung lembur anu anggang ti tatangga aya imah panggung leutik anu dijieun tina anyaman bilik awi. Si lalaki asup ka jero eta imah. Ku Anwar diintip tina sela-sela bilik anu carang. Di jero eta imah teh aya deui 3 urang. Hiji awewe tengah tuwu awakna rangkebong begang pipina kemong. Anu seorang deui budak awewe kira umur 13 tahunan. Jeung nu seorang deui budak lalaki kira umur 10 tahunan. Duanana dariuk di juru kawasna keur nunggu anu jadi bapana datang mawadahareun. Burese si lalaki tadi ngeluarkeun sampeu tina jero karung butut. Katingali nyarita ka pamajikanana bari papeta. Geus kitu pamajikanana ngojengkang ngarawatan sampeu anu disodorkeun ku salakina. Tuluy diurus, dipesekan, dikumbah, tuluy diseupan dina hawu. Sanggeus asak brak di dalahar. Ningali kayaan kitu hate Anwar ngahelas. Manehna teu kuat lila cicing didinya. Tuluy indit ninggalkeun eta patempatan. Sadatangna ka imah langsung manehna asup ka jero kamar. Sakedapan ngahuleng inget kana kajadian anu cikeneh katingali ku panona. Hiji lalaki lunta tengah peuting maok sampeu ti kebon batur demi keur maraban anak pamajikanana anu kalaparan teu manggih dahareun. Isuk-isuk balik nganterkeun Lilis ka sakola. Anwar teu langsung mulang ka imah, tapi ngadon sumarimpang heula. Atuh bada jebu datang langsung dibageakeun ku si Abah. Gusti mana heula ari si Sudang. Biasana sok langsung balik. Ceuk si Abah. Ok Anwar nyarita yen manehna teh geus nepungan ketua RT. Nanyakeun identitas jalma anu tadi peuting ku manehna kanyahoan maling sampeu. Ya satuluna eta jelema teh rek dikumahakeun ku hideep. Apa rek dipolisikeun? Ulah atuh Sudang karunya pira kadar mau sampeu teuing mah teu kudu make dilupa lapor sagala kanu berwajib. Sanes Abah. Sanes bade dipolisikeun. Tapi bade dipasihan bantosan ku abdi.
tembal Anwar. Ya satudu kitu mah alus pisan. Hidup aya kepedulian ka warga anu bener-bener teu mampu. Mung hanjakana maranehna teh teu gaduhan KTP. Maksud hidup nyarek nuhung make jeung perlu KTP sagala. Eta jalmi ku abdi bade didaftarkeun janten penerima program PKH. Atanapi janten penerima program BLT. Nanahaun deui teh. Kami mah teu apa, buta berte. Karek ayeuna ngadengena oge. Anwar nyerenge. Mitra dangu sadayana, anjaka pisan waktosna kasengkerku durasi. Cak dongeng Sunda garapan Mang Lili Guntur. Urang cekapkeun heula dugi ka dieu, insyaallah ketepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.